Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka 20 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserekeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 20 genepna. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung tes. Najan rada sumoreang tapi dalah di kumaha deui demi ngabelaan calon pipa majikaneun barijeng susuganan kabiruyungan aya jodona. Harita lamsijan maksakeun ngeureuyeuh numpak dina motorna, motor Krypton, ngajugjug ka padomukanana Padaud atawa pila Padaud anu eri batu karas tempat cicingna pamajikan anu ngora. Dina pikir lamsijan geus kabayang rupa-rupa masalah anu baris disanghareupan. Tong boroning mun geus kedal rek ngalamar anak Padaud. Najan ayeuna oge kasebutna masih bobogohan, halangan harungan, lain belen-belen. Kaasup waktu saminggu ka tukang nalika aya serangan ti si Bayu Ireng. Da geus pasti eta kalakuan teh mangrupakeun kalakuan Padaud anu hayang ngakalakeun cohagna mah hayang ngaleungitkeun lamsijan ti muka bumi. Na pikiranana ari ditinggalkeun karunya kaneng euis, ari diteruskeun kapan kitu buktina. Maklum damun cacakan dirina berat beunghar mah tibareto mula oge Padaud deh pasti panujueun pisan. Tapi kilang kitu oge ayeuna mah pikeun lamsijan geus kagok asong rek beureum atawa rek hideung. Daek teu daek naon bae nu bakal kaalajadian bakal disanghareupan. Kumaha teuing
keun we kumaha ceuk pangeran we hasil nama nu penting usaha heula kitu nu kiwari aya dina pikiran Lamsijan. Teu karasa akhirna ari bari ngalamun mah lalampahan teh geus nepi weh ka tempat anu dituju, nyatana ka Batu Karas. Sanggeus nyatandarkeun motor Kryptona. Harita Lamsijan lungalengo heula ka sakuliah imah gedong. Kadenge Lamsijan ngagerendeng. Aya teh nya Pa Daud teh. Pedah meni asa jarempling kieu geuning. Tapi ari mobil mah aya tuh. Keur parkir. Hayang nyaho susuganan araya di imana aing rek uluk salam we satuluina Lamsijan ngoloyong ngalengkah ngadeukeutan panto kalayan bari jeung pacampuh narasa leungeunna maksakeun kaketrok bari ngucap salam. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceuk sora awewe kadenge anu nembalan ti jero imah. Teu kungsi lila kulutrak. Sora kunci dibuka. Barang jeung ngagebraina panto hareup anu muka. Bre didinya katempo saurang awe hideung santen jabang ora keneh netep seukeut ka Lamsijan anu pada ngajanteng antukna jadi adu tetepan. Kang, Ijan, sareng saha ka dieu, Jan? Cek eta awewe nu tayalian Bumia teh pamajikan ngorana Pa Daud. Nyali Rabu. Puntennya bilih abdi ngawagal Bu. Tembal Lamsijan rada karagok sabab satadina mah panyangkana Bumia teh rek ngamuk dumeh saminggu ka tukang katohian jadi pamajikan ngorana Pa Daud. Henteu Jan, teu ngaganggu, puguh sabalikna ieu teh ibu ngarasa reuas bisi Ijan ka dieu jeung Neng Euis. Walon Bumia bari semu baregeud beureum era. Nyalira abdi mah Bu. Mung puntennya rehna abdi sumping ka dieu teh bari aya prayogi ka Pa Daud. Dupi bapana aya teh nya Bu. Oh, aya Jan di tukang tuker ngopi. Sok atuh calik heula nya ku ibu urang gerewan Pa Daudna. Muhun mangga Bu. Ucap Lamsijan bari tuluy geek diu. Heuleut sawatara waktu nalika Lamsijan keur nempoan album foto anu rambai di setiap dinding eta pila. Ana pucung hul teh Pa Daud norojol ti jero dina kayaan budi pinuh ku amarah. Halisna naik, daun celina usik-usikan, matana molotot. Kalayan teu tatapasini deui ngan haok weh nyentak. Rek gawena naon sia datang ka dieu Dasar teu gablek kae rahasia, curig. Samarukna aing rek eleh kitu wae meureunannya. Ulah waka bunga deuleu. Salagi aing aya keneh mah hirup sia moal tenang Lamsijan. Cek Pa Daud ujug-ujug ngomong kitu. Padahal mah kapan manehna anu kudu boga rasa era teh. Alatan kalakuanana anu minculak jeung ngakalakeun we ka batur. Pikeun Lamsijan najan panas ceuli ngadenge caritaan kitu ti Pa Daud, manehna ngusahakeun diri sangkan tetep tenang teu kabawa ku kaayaan. Bari sateka polah meper jeung ngabeberah Pa Daud. Ke heula sakedap Pak, sakedap. Ulah sok wa kaambek kitu apa bisi tereh maot. Kajeun kumaha aing sia. Rek naon sia ka dieu? Abdi ka dieu teh taya niat goreng Pak. Sarang deui abdi mah teu bunga deui. Pedah bapak katohian. Abdi mah teu bungah Pak. Da salami ieu dikakalakeun wae. Ka dieu sote abdi mah dipiwarang
ku bojo bapa mamanawian bapa kersa di haturanan linggih kangge nepangan burita supados masalah teh tiasa enggal rengse da piraku atuh ari kersana bapa aya niat anu sae mah kula wargi bapa teu nampi. Walah teu kudu dibejaan Gusti aing oge teu dibejaan aing ge bisa datang sorangan jabanan hubunganana da siam anak lain dulur lain deungeun-deungeun komo calon minantu mah amit-amit teuing aing kudu boga minantu ka jalma malarat kokoronyos malarat trosa ceuk Pa Daud bari ngabiri gidig kayanana sombong naker padahal nu sabenerna mah mun manehna nepi kapisa jeung burita kayanana pasti sarua jeung lamsijan heureut pakeun pungsat bahan nya mangga tuh ari bapa tiasa mah kantun tepangan we ka ditu ka burita ngingsok jadi pacundang ari gaduh masalah teh da tos karuhan ieu katohian kantun ngaku we lepat ka bojo bapa anu sepuh. Memangna bapa gaduh naon kitu anu dibanggakeun di alam dunia ieu nepi ka ngahina basa ka abdi nyebutkeun abdi malarat kokoronyoso malarat trosa mobil mewah imah agreng pamajikan geulis atawa harta dunia lainna sing emut Pak kalilaan mah mobil teh bakal jadi besi rongso kitu deui nu sanesna imah bakal ruksak pamajikan geulis geus mah bakal kolot kasup harta dunia anu dibelaan dug hirup pat nyawa anu diusahakeun beurang peuting hiji mangsa mah kabeh oge bakal ditinggalkeun mun geus kitu cobi emut naon anu rek dijadikeun kabanggaan ku bapa ceuk lamsijan ngahaja ngomongna teh rada panjang sabab bakat tingkuh heneg hatena dihina ku Pa Daud najan heueuh dirina jalma miskin tapi ari nyeri-nyeri teuing mah tapi ari dihina-hina teuing mah piraku teu nyeri manehna moal cicingeun kitu wae montong mambatahan aing sia aing mah jalma beunghar leuwih nyaho ti sia deuleu menggeus lah ka ditu gram mantong izin nenjo beungeut sia oge sok gram mantong sia atau aing bakal ngagarwan keamanan pikeun ngaborogot sia sentak Pa Daud mani mureleng galak sementara bumi anu nyaksian paseana salakina jeung lamsijan gancang nempas entos Pak entos ngingkit tuh urang sakuduna anu menta dihampura bener cek Ijan sangkan urusanana teh rengse Pak nyana naonan sia mia ngadon ngabilan si lamsijan sia Pa Daud beki ambek malah hampir-hampiran rek nyabok pamajikan ngorana mun teu ditahan mah leungeunna ku lamsijan Pa Daud sing tenang Pak sing tenang ya ulah kikituan make rek nyabok pamajikan sagala mulai hartina Pak geus ayeuna mah kuring rek balik tapi sameme kuring balik kuring rek nyarita yen kuring rek ngalamar anak bapa kitu ceuk lamsijan ngomongna rada kasar alatan amarahna geus mimiti kasundut nu saterusna kalawan teu ngusap birit deui lamsijan tuluy indit di hareupeun Pa Daud saditinggalkeun anak ku lamsijan kayaan Pa Daud jadi mubuh teu ngeunah cicing pikirana beuki kusut sumrawut rada dendam malah beuki muncak aing kudu indit deui ka makam setan pikeun minta bantuan si Bayu Ireng kajaba teh eta aing kudu gancang nguasaan sakabeh harta indungna si Euis tempokeun ku sia sararea nepi ka ira oge si lamsijan moal pernah bisa ngajadi ngalaki rabi moal bisa jadi bagian ti keluarga aing amit-amit sudi abrig-abrigan kudu boga minantu ka jalma balangsa sanggeus ngagerandang gitu Pa Daud ngalieu ka bumia pamajikan bari pok nyarita neng awas mun sakali-kali deui ngabelan si lamsijan ulah pajar kumaha mun akang rek nolak di dinya
abdi mah lain ngabelaan Kang, tapi peda boga rumasa salah geus daek jadi pamajikan akang, geus ngaruksak rumah tangga batur. Ya terserah eta mah, ari akang rek nalak abdi mah sing ayeuna oge mangga teu sieun. Sumpah abdi mah teu hariwang, paling akang nu indit ti dieu da gedung ieu mah geus atas nama abdi, sok sanajan akang nu meserna. Dikitukeun ku Bumia, harita Padaud jadi rada lempes amarahna. Sabab bener lamun nepi ka dirina nalak rek di mana manehna nyiruruk, sedangkan mun balik ka burita asa teu mungkin. Da pikirna burita jeung anakna asa bieung narima deui bieung moal. Dasar awewe menggesa aing rek incah heula jedog di dia. Akhirna Padaud ukur bisa ngomong kitu bari tuluy ngajengkat keluar. Saenggeus Padaud keluar, harita Bumia mastikeun salakina indit encana. Saenggeus mastikeun salakina indit mah manehna gura-giru meresan susuratan imah katut anu liana pikeun dibawa jeung diteundeun di imah indung bapana. Ngahaja manehna kitu keur jaga-jaga bisi Padaud maksa ka dirina nyerahkeun deui eta susuratan anu geus dibalik ngarankeun make ngaran dirina. Nah hatena Bumia teu oleh kukulutus. Dasar aki-aki tegablek ka era, hanjakal aing bareto daek dikawin, tapi mun teu kitu aing butuh keur biaya pengangkatan sangkan aing tere diangkat jadi PNS. Mudah-mudahan bener tah si aki-aki terek nalak aing. Syukur pisan menepi ka kajadian aing meureun bisa neangan di lalaki anu kawas Kang Ijan. Lah sebenarnya era jadi pamajikan simpenan manehna teh da aing mah ngora keneh barai teuing mun teu nempo duitna mah ke heulaanan teu sudi abrig-abrigan menangkeun si otong anu geus ngulahek wae. Cek Bunia bari ngabrigidik kitu kukulutusna netelakeun yen dirina pada daek jadi pamajikan Padaud teh kedah we nempo duitna. Jadi saheulaanan teh mah keun wae cenah ari masalah umur mah sanajan salaki jeung aki-aki sanajan boga salaki geus aki-aki oge. Nu penting maloba harta sare tibra. Dari masalah rasa mah da ari masalah rasa na tempat sare mah asa moal jauh beda meureun jeung anu ngora. Kitu ceuk pikiran Bumia sameh kawin jeung Padaud. Tapi kabuktianana teu sakabeh rasa bagja bisa dihilian ku duit. Da teu saeutik jalma nu loba libuk dahareun teu kalebok, harta bro dina panto bru di juru. Tapi saindang-indangna hate jeung pikiranna teu ngarasa sugem. Pamiarsa sadayana kanggo salajengna mangga urang teraskeun deui ngeunaan lumampahna Padaud anu harita nyemprung dina mobilna demi ngajugjug ka saurang kuncen anu saminggu ka tukang di tepungan pikeun menta bantuan sangkan si bayu ireng kaluar tina kuburna. Harita mobil Padaud sub asup ka pakarangan imah leutik nu aya di wewengkon Pasir Manggu. Tidinya sanggeus mobilna diparkirkeun jerut Padaud kaluar bae tuluy leumpang ngadeukeutan panto anu dijieun tina triplek anu engselna lesot sabeula. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten. Ceuk Padaud bari ngetrokan panto triplek rada lalaunan sabab lamun tarik teuing sok bisi ngajeblag alatan engselna uhal ahel jaba lesot sabagian. Waalaikumsalam. Ti jero kadenge sora nu nembalan. Rampes ke antosan sakedap. Teu lila panto dibuka dibarungkus sorang ngareket tarik pisan. Bray.
Sanggeus panto ngagebrai muka ana breh teh Pa Daud nenjo pamandangan nu kacida ahengna. Sabab sinini kuncen dangdanana teu beda jeung barongsai. Bibirna kandal kulipan bari jeung leuheung lamun alus. Kapan ieu mah bibir nini-nini anu geus pararewat. Pipina nyeplak bodas ku wedak anu teu rata. Halisna dikerok diganti ku pamulas hideung. Sedangkan buukna dikuncir di talian ku pita beureum. Kitu deui papakeana teu munasabah pisan. Mata Pa Daud semu molotot saking ku kukurayeun nempona. Sedangkan pikeun sinini kuncen mah kacida sugemaeunana ditempo jiga kitu ku Pa Daud. Ae bagea Kasep. Kamana wae geus saminggu karek hol deui. Cenah bareto teh moal lila. Hayu gancang gerak ka jero Kasep. Atuh pikeun Pa Daud cacakan mun teu kagok mah harita keneh oge asa hayang langsung luncat tuluy kabur saking kusoakna nenjo tingkah pola sinini kuncen. Ke heula ni. Ye ulah memanyeng kieu ye aduh lesotkeun ieu leungeunna ye. Sing tenang ni, sing tenang sing tenang ni. Alah, hayu ulah sok loba mikir nini sono ieu. Awas mun teu daek ke dilaporkeun ka si Bayu Ireng sia. Ancam sinini beri nyerihil sada Kunti. Sementara Pa Daud hatena kacida ambakna. Dasar apa sirup teh. Nah jadi kieu peta kuncen teh. Coba make ngancam segala rupa ka aing. Dasar sial. Nah aing kudu kumaha ari geus kieu ye. Sok diuk bujang. Nini rek nyokot heula cainya. Pa Daud kapaksa nurut. Sementara telila sinini geus datang deui bari mawa sagelas cai panas anu seungitna percis jamu godog. Tah diinum heula jang supaya kuat. Insyaallah gerah mun geus kainum mah nempon ini oge pasti jiga widadari anu nembe lungsur ti kahyangan jalu. Ngadengi kitu Pa Daud jadi seuri maur bari gancang mikir kumaha carana sangkan bisa leupas tina ramuan laknat racikan sinini. Sabab jelas eta ramuan teh pasti obat kuat anu make jampe sihir supaya mata manehna kapireungpeunan dina nempo sinini. Pa Daud ngagarentesna hatena. Aduh cilaka 17 ieu aing. Aduh cilaka mun aing nepi ka nginum eta ramuan. Bisa-bisa nangtung wae meureun sapopoe. Aduh hayang nyaho. Rek diolah-olah we ku aing sangkan nafsuna turun. Tenang nih, tenang. Gampang masalah nginum mah. Jabage piraku di dieu da moal jongjon atuh di dieu mah ni. Ayeuna mah leuwih hade anteur heula we kula ka makam setan. Sebab ieu kula aya perlu nu kacida pentingna nih. Oh, jadi embung di dieu. Jadi rek di mana atuh? Nginumna ieu jamu teh sujang. Nya tenang we atuh, da di dieu oge moal aya anu non nu ngaganggu ieu. Engke we diinumna dipila nih jeung pamajikan. Jeung nini maksud deh. Hayu ayeuna mah anteur heula kuring ka makam si Bayu Ireng nih. Nya hayu atuh, tapi awas mun sulaya sia. Ulah ngarepkeun bisa leupas tina leungeun nini. Nya rebes. Cek Pa Daud unggeuh. Nu satuluyna antara sinini kuncen jeung Pa Daud mariang nuju ka makam anu dikaramatkeun di wewengkon Batu Karas. Sanajan wanci masih beurang keneh, tapi kaayaan di sabudeureun makam si Bayu Ireng teh teu beda jauh jeung wanci sareupna. Komo atuh mun peuting mah kaayaanana pasti leuwih poek ti batan guha. Dua tangkal ceringin anu baradak anu areuina ngarambat salgede tambang ngapit geueumannana teu tunggul makam. Sedangkeun hawa tiis karasana ngabekuk kana punduk ku Pa Daud.
saestuna angin di dinya mah jiga teu mere hawa anu hade karasana pikakeungeun we. Sinini kuncen harita diuk sila mendeko percis gigireun batu pusara, sedangkeun Padaud cingogo tunjangan kuburan. Tulila peladu haseup menyan anu dibeuleum dina parukuyan sapada harita malaketak nyerebung kaluhur kana tangkal caringin. Tulila sora manuk koreak disada pikageueumeun barang jeung ngarapakna manuk bueuk alatan kagerwahkeun tina tibrasarena. Rieg 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 dumadakan kuburan si Bayu Ireng ngarieg tarik. Batu jahulna ujug-ujug miring jiga aya nu nyurungkeun ti behandap. Sementara si Nini Kuncen mapatkeun jampe pamakena kadenge jejampeana beuki tarik. Krak 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 taneuh makam beulah rengkah jadi dua barang jeung kitu hus corelat tina jero makam ngacorelat kalangkang hideung ngapelesat laju najong gado Padaud ceblot walah Padaud ngagoak gadona karasa asa nyengsol awakna nyangkorah dina sela-sela akar caringin. Kajadian ieu tangtuna nyieun rasa kakaget pikeun Nini Kuncen mah sabab tarati biasana sesembahanana jol ngamuk jiga kitu. Padaud humaragung nahan kanyeri. Aduh ampun kumaha urusanana ieu teh jol ambek kieu wae naon salah kuring pangarsa. Aduh cek Padaud nekat tumanya ka makhluk hideung anu pikasieun anu ngacegah reupeunana. Tungben sia teu songben menyangadeus ka ngaing ngadon cingogo jiga rek ngising kitu ha. Jabat tunjangeun deui ngajedogna kurang ngajar sia jiga anu teu ngalebok bangku sakola sia jurig. Sentak si Bayu Ireng bari muraleng sementara Nini Kuncen kalah nyengir nembongkeun huntu ompongna. Aduh hapunten pangarsa hapunten ari sugan mah nya bebas we satadina masun. Daud bebas sebarukna ieu teh di endi? Dasar kurang ngajar sia celutak adah didikan sia jurig. Cek si Bayu Ireng bari hiu beletak Padaud ditakol kudan caringin garing sirahna. Harita Nini Kuncen teu katahan nahan piseurieun. Waktu nenjo Padaud ngajungkel sukuna ngadengkak calanana jadi soeh palebah katokna. Kop sia mana ge sing sopan ulah sok kena-kena beunghar sanggeunahna pisan. Harita si Bayu Ireng malik ka Nini Kuncen bari nyentak. Aya naon Nini? Aya naon? Berang-berang ngahudangkeun kaula aya naon? Aduh hapunten anu kasuhun pangarsa. Puguh Nini teh aya kaperyogian utamina mah nganter Padaud sun. Walah si Daud mah paling oge nita nyang kalak di silam sijan. Duh coba sakti deui jalmana ari nolak ngaing teh gengsi da piraku bangsa dademit sieun ku manusia. Lah tapi hayang jauh rek dicobaan di we sakadai mah sugan aing bambu. Kitu cek si Bayu Ireng semu ngageter sabab geus moal salah panyangkana yen Padaud pasti nitah nuluykeun usahana dina ngaroga halalam sijan. Harita si Bayu Ireng nangtung di tengah halimun hideung. Awakna siga pinuh ku hawa panas anu
teu asak dirasa ku manusia. Panona buringas beureum siga ruhak, tandana dirina masih boga sesa amarah ti waktu saminggu katukang, waktu gagal naklukeun lamsijan. Sedangkan Padaud masih muringis nahan kanyeri. Lumayan ping-pingna nyeri akibat tajongan banyu ireng tadi. Tapi dina hatena tetep keukeuh hayang maksakeun kahayang. Pokona naon we nu kajadian, aing mah arek geusan heula we ayeuna mah isukan dieu we urang tuluykeun nya. Eueuh waktosna kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.